kalimat si Jotang teh teu hayangan cenah ka si Intan teh. Oh, waduh lah. Waduh cenah nya anak ge monya si galiat ya bohong. Naon alasan sok. We nyarita nama cenah si Jotang teh miharep awewe lain. Nyaan tenempa maneh. Uyuhan aya nu hayangan oge. Alah kapilih. Berarti aya kesempatan men. Ya jelas, tapi kesempatan keur urang, lain keur maneh. Bisa kitu wae men. Nya teh bokeun sanu bakal diheula menangkeun. Yo, kurang mau diisukan pakai token. Edas. Begitu manehna daekeun, langsung diakadan, langsung hiburan sapoe jeput. Sapoe jeput-saputing naon? Embal geuting. Nanggap naon cenah ya? Nanggap tuncang dong. Karep maneh nek nanggap tuncang oge. Sepenting jeput. Tapi meneh apal mah urangnya. Gitu wong. Henteu naon? Kayak apa? Gitu pada kanjeun. Pokoknya mah si Intan kudu gegera ditembak, sing kapieulaan gengsi atuh si keher mah. Pokoknya mah si Intan kudu gegera ditembak sing kapieulaan. Si atuh ku si kehed mah. Ini mah kudu minta solusi jeung inspirasi nu geus digaleh. Ih, di tangan wae. Tangan kuda nya biasa na telepon. Telepon mah beda. Ya sok bener aya naon. Oke kana di jero. Gili, kurang minta pendapat sorangan. Jadi gili, menurut sorangan geus waktuna can ulang nyatakeun perasaan kana Intan. Nembak maksudna. Ya. Nya eta sorangan geus ngarasa cukup can pendekatanana. Ya rasa mah geus cukup. Lengan angger sieun we sukses. Tong sieun pun. Ulah sieun pun. Urusan sukses jeung gagal mah mangrupakeun bagian tina kahirupan. Duanana sarua sementara. Sok coba bika rasa. Sok tanya meh rumasa. Kudu ani atuh put kana urang teh lalaki. Nyapu eta masalahna. Urang mah kurang kawane ka awewe teh. Ku pernah dikecewakan deui. Lamun embung dikecewakeun wae, urang nempo tina penampilan, tapi sok coba tempo tina kedewasaanana. Jadi kumaha pun siap acan naon anu mata teh siapna ya sing nyeri hate le aduh pun ulah waktu kaya ka awewe adi sing nyeri hate mah dengekeun put nyeri anu sabener namanya eta dihianati ku diri sorangan diwir ngomong di dunia online tapi indel jong-jong urusan dunia apal mau tanya waktuna tapi waktu loba dipakai ke guna tah nyeri nu sabener nama put aya nyeri hate ku awewe mah aya ubarna deui atuh put eta ku awewe deui put.
jadi ngegeber kieu hade teh. Ulah sieun pun urusan sukses tinggal gampang melupakan bagian tina kahirupan. Duanana sarua sementara. Sok coba karasa. Sok tanya nya rumasa. Duaan atuh pun kana urang teh laki. Assalamualaikum Neng Intan. Waalaikumsalam. Bade ka mana? Bade ka Neng Intan. Oh, kumaha? Neng Intan. Cuaca teh menuju teu stabilnya. Kadang hujan, kadang panas. Kadang inget teh ka Neng Intan. Sawe ih. Neng Intan, Kah. jujur. Tambih dia, tambih seueur pikiran. Jam tidur berkurang. Bahagia oge jarang. Ieu teh awak mah ngajak gogoleran. Tapi pikiran mah ngajak nepungan. Asa maksa rek balaka. Kitu Neng Intan. Nyasok atuh balakakeun. Naon anu aya dina ilmu tanah acem teh? Mun kieu Neng Intan. Acem putih. Acem putih. Aa jemput mules. Sanes. Acem putih. Aa jemput busiat. Sanes, semuanya busiat. Terus kunaon atuh aa jemput teh? Acem putih. Aa jemput teh? Bogoh pisan ka Neng Intan. Pas mimiti ningali panon Neng Intan, asa langsung karasa aya rasa cinta. Kumaha Neng Intan? Bade ditampi tawis ka dedeh ti Aa. Neng Intan. Abi teu tiasa. Tapi Punten pisan. kunaon? Abi percanten cinta anu dimimitian ku panon tungtungna bakal jadi cimata. Tapi cinta anu dimimitian ku hate bakal tuluy salamina. Intina teu kahatean aa jemput teh. Punten pisan. Aing dari hati ku awe mah sebake pun jujur tambih ka dieu tambih waduh dua gitu Neng Intan. Jam terbang oge berkurang. Lain jam terbang atuh. Sekelap. Ya, karep mana nek nganggap tuncrang saged dipaten ya salah ya. Edas.